Ini udah geus saat. Ah, si Acil ieu kumaha teuing ieu? Cil, saya ulang-ulang kunaon? Iya bos, keur nungguan si Sidik. Panek nyampakeun oh bos itu keur ngalauk. Wah, anu bener. Yang keur ngaliwat yang urang. Heeh bos itu ngahaja keur ngalauk. Pana bos teh jauh di Purwakarta. Tak ku aing di Paraban Kunila di dieu. Ah goblok, sama memang aing hayam mek di Paraban ku Lauk Nila. Heeh geus nya pangato poe. Ayo buru lah. Oh, gitu bos. Tuh bisa tuh naik tuh. Anjing, bisaan. Sidik, geus can ngabedakeun teh. Mana laukna? Kamu udahkeun kumaha Acil? Lauk-lauk. Aing kajegeun balong geus saat saya tinggal letakna. Wah, sama nipu ka aingnya. Ih, hanteu. Kamari anyaran melakan ake aing. Wah, yang mah dijualnya laukna kumaneh. Wah, jigan mah kumana dik dijual. Aing teh ulah minta kasih Acil. Si Acil mah geus ngomong nelpon rek maraban aing ku layar. Ku layar. Lauk maksudna. Serius, aing mah serius. Pas aing ka dieu teh, tah geus kieu yeuh, di saat. Nah, kumaha Acil? Wah, aing teh yang apal pokona mah gantian ieu lauk mah. Gantian kumaha Acil? Pada aing mah teu salah Acil datang ka dieu, ieu geus kieu sama mah tah ganti deui wae. Lah, geus teh yang apal daripada kantor polisi dibawa ka dieu ku aing. Bawa itu Cil, ku aing bawa. Urus Uruskeun we. gantian kamari ge anyar melakan laukna ieu teh. Nah, jadi eueuh. Gantian sabaraha Acil? Udah Acil, ke kantor polisi. Ieu ku aing gantian lah, 100.000 ya. Nah, terus Oh, geus mah bae. Lauk. Ya buru mah, aing molikeun lauk. Lauk tun genot ku sia. untung aing gantian 200.000. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Naon ieu duit naon? 100.000 rupiah. Uang mainan. Bang Ketik!